Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya prame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung kanggo pawai tambah butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas euker bingung jawabna teh aduh Gusti atos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang sote ka jalma nu gaduh rama keur ka abdi mangaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri menaringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku rama hirup sangsara beda sareng sasaha teras ku Rasul teh dipangku dirauh aduh ujang geus ngaudang macan turun nairaha jeung di mana ramatilan jawabna teh cenah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manahan teu wau abdi ngagang siloyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu kaab digelarkan undung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya adeudeut teuing ujang apa ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadeus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos dilar dina waktos ukugetna perang Badar dawuh Aisyah teh bae putra ibu pasti mana urang siram gentos baju hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun hei ari gerak aku dulur anjeun mana cucu
ngaulim katri krosot teras ngalakonan Idul Fitri tasakitu riwayatna Nabi urang ngajamin kana yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunia tiru awal ucapkan